biasana kaula patos-patos gaduh gawe ge kaula teh hoyong ka jalmi anu saluhureun kaula pangartina. Mantri dikepul dina panangan ieu Triwikrama. Mantri, ampun Gusti. Bener imbalan janji yen salira teh leres pisan geuning pidununganeun kaula. Bener leres. Ai geus taluk. Apis saceduhing batu sakecaping nyata. Ieu somantri lan sok rasana parantos aya di Taman Sriwedari puncak Gunung Untara. Alif, alah, sok rasana, Kang Mantri, yan gini Kang Mantri teh, alim di deketan anak teh, Kang Mantri, tega, sok rasana. Dia malah tam-tam ngacir anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul. Masyarakat negara Magada eyah-eyahan oge para narpati sadayana pada suit ningali Bambang Sumantri amuk-amukan malahan teu saminggu-minggu aca. Hebat Sumantri Gusti. Kakang Semar kulan amuing semah kapihaturna nuhun geuning leres asuhan salira teh luar biasa. Amuing ajrih jisim abdi nun caket sareng Gusti Prabu teu nanaon. Malahan panuhune Kakang Semar mah ulah tebih ngadinten ti kaula ulu ala lajrih teuing amuing sepot nah cenaka di para narpati kula waduh ya satojo jadi pati satojo ya da gawe heula anu penting mah nu macak ja oge pengabdian heula sagala rupa oge ulah digedekeun carita ulah loba janji sagala rupa oge gawe heula. Teu kudu make jeung kompanye ai gawe heula kapake mah ku sararea. Sedikit bicara banyak kerja hirup mah. Da masyarakat oge boga pamilih saha-saha nu alus gawena eta nu kapake. Kalebar-lebar biaya kompanye. Datan nerat tangga Demang. Datan nerat tangga Demang rupa kulingan rana. Kene rakingkang prapta. Wilujeng Sumantri nampire bunuh laksa ketika bingahan nyangakeun kaula nu kuha sakitu kumaha saur manuk wae kaula mah bari jeung ieu teh mangrupakeun hiji kanyataan kasaksi ku balarea para narpati nyaksi balarea oge nyaksian yen anjeun teh hiji satria gagah perkasa sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan teu pisan-pisan kaula nu takuha sakitu anjeun janji kaula ieu mah bakal dijadikeun patih nagara di nagara Maespati. Naon? Wilujeng hese yang tuh segala rupa pasoalan oge tetapi kudu kaliwatan heula gawe anu hade
Ya. Alhamdulillah. Semua kapihatur kan juga deh abdi kahiuman bangkong atuh. Anuhune ulah bade lali di mana parantos jadi patih teh ah. Iya. Dikeresakeun upami aga jadi patih teh kan. Naon? Abdi teh hoyong gamelan degung. Sawios tina beusi ge heula na. Ieu. Teu pira abdi teh hayang dajar nyuling. Itu kan. Dedengeun bakal dijadikan patih negara narima somantri para malum kasuhun ninggalin nu di pamrih kapung tena anu diteda penasti kersahyang tumampara si horeng si mana horeng ari manusia teticing dina hiji martabat tetap kesalahan jeung kabeneran tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam obah janji sore rajem tara kapake isu gitu kaayaan ngensar tina paniatan nana ieu Bambang Sumantri kulantaran seueur dipuji seueur diagung-agung kalayan yakin kasaktian anak luar biasa jadi ngaronjat kapalaina sasat jalma pinah pilempangan pinah tina paniatan sae saresna kaula ti patos-patos gaduh gawe ge kaula teh hoyong ka jalmi anu saluhureun kaula pangartina kumaha itu maksudnya kumaha maksudna pati-pati boga gawe ge hayang kanu saluhureun anjeun pangartina atuh da mubadir mubah kaula gaduh nunungan teh sahanapeun kaula pangartina ya iya sagala rupa oge atuh kudu saluhureun tukang macul moal wani macul aya kanu sahanapeun deui mah nya atuh tepe kanu beunghar maculna teh moal daekeun tukang macul di kita nyupiran angkot ini jauh euy maksudna kumaha sun tetapi kaula teh kedah kanyahoan ku kaula heula pangarti ilmu panamu jampe pamakena kaula geus ngarti kana caritaan anjeun nganung harti anjeun teh hayang mecak heula jajaten kaula tah kasar nama kitu ulah dicacanak abdi ampun ulu asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ayana haling kakang ulah dicacanak aya haling amuy ilmu panemu jampe pamake anjeun dek ngagunakeun naon sok gerak utahkeun sae usik naon mangga urang cobian heula we pilarian tempat anu lega ai jago mah paseana tong dinu lega sanajan dinu heurin oge jadi lamun anjeun hirup geus ngaku jago geus ngaku luhur ilmu jemar panara sugih ku pangarti lajeng wae ieu Arjuna sastra bahu ngagunakeun aji triwi kerama salirana ngageungan geungnya saperbala sewi lir gunung anakan ayana
mantri dikepul dina panangan ieu Triwikrama sadayana raja-raja para narpati oge ulah debala tamtama ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan semujud kayu eta denawa anu sirahna sasamet mega di luhur mapakan mega kaayaanana Sumantri ieu teh di mana ampun gunakeun tacakra teh ketrukeun tatutungkusan teh aduh ampun Gusti teh sok gerak ketrukeun mantri ketrukeun ku aja jangkungna dewek ngan ukur samat memuncanganana ngomong bobogaanana wah ampun Gusti jelema eueuh nu wani tangah euy era ajri sieun ayo mantri ampun Gusti bener imbalan janji yen salira teh leres pisan geuning pidununganeun kaula bener laras heug ai geus taluponna man heug so aduh burungkut teh tuh aduh Gusti aya keneh kapanasaran ampu malungkung gede hulu satadina teu nanaon mugi tiasa ngahapunten karana pihak kalapatan kaula heug dihampura tapi aya syarat anu kudu dijalankeun ku anjeun naon syaratna kaula nu syaratna wayahna di Maespati teh hayang aya hiji patamanan anu luar biasa aya lahan anu kosong belah kulon pusir dayeuh Maespati hayang aya hiji patamanan anu beda ti nagara sejen kaula teh hayang mindahkeun Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara ayeuna pas sore ieu anjeun kudu ini tapi subuh isuk-isuk dina brai panon poe teh eta patamanan Sriwedari teh Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara kudu geus aya di Maespati teu kitu anjeun moal dihampura kalayan moal dijadikeun warga kaula eta ye Gusti geuning kieu ari kanu sombong si cepot si dawala Semar mung nyampeurkeun kabeh jalma ngajauhan ngajarbengan pikeun ngabuktikeun ieu kasanggupan kaula eueuh batur pakumaha keun bae teu boga gawe ge kalau rek mulang we ka kampung kaula Kangjeng Rama oge rai sok rasana geuning kieu akang teh piraanan salah sakecap sombong tadina teu tulus boga gawe teh akang rai ampun teuing Sumantri pada ngabenuan ku jalmi-jalmi lumampah ngaganeang saja mulih kajati sampurna kapertapan nyuk-curuk suku gunung Mapelawang anu jungkrang nalung tik pasir nung kawing nete akar ngeminjangkar lumampah mulang kajati sampurna nanging di perjalanan dicaket alas Uwandawasa Bambang Sumantri ningali
kapayun aya nu ukey-ukeyan si horeng eta teh geuning rayi nanya eta sok rasana anu parantos paningalina teh teu patos awas margi unga dinten ngan ukur ceri aduh sok rasana Kang Mantri hayang melu Kang Mantri kamana jalan ke negara Maespati ujang hayang milu Kang Mantri sok rasana sadasya akang Kang Mantri aduh Gusti akang ieu teh akang ya akang rayi aduh rayi sari pamatrining rasa suci pang dibencik perlambang aduh sabaradara Musa prarai kiwat tengen daning tangan loro daning tangan sok rasana tega aduh sok rasana geus sabaraha poe maneh dikawit akang angkat ayi mios apruk-aprukan ieu teu patos awas ayi teh ceurik wae aduh sok rasana hampura tu geuningan akang teh can puguh ditarima gawe teh acan rayi malahan akang teh menang kaprihatinan anu luar biasa ceuk ayi oge atuh kapandek saka nyeri saka peuri akang tega akang hampura sok rasana hampura akang hampura ayi mah meni ceung hampura sok rasana hampura maneh prihatin dak akang oge prihatin kumaha akang ditampi damel teh aduh nah tina soal kasalahan akang tuh dituntut naon moal balik deui akang teh kapusir dayeuh bakat tingku era jeung teu sanggup we deui kudunungan akang ku Arjuna Sastrabahu nyaeta dititah minahkeun Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara akang teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan nyaho di eta Taman Sriwedari naon yang serikeun maneh teh tuh sagala rupa ge Kang ngaran-ngaran mawa dulur mah bisa aya batur pakumaha geuning sanajan akang sakti mandraguna kasep karempereng koneng lir dewa kamajaya lumungsur cikahyangan geuningan eta aya we kalemahanana geuning manusia mah teu kumplit Kang nu matak di dieu hirup kudu ngudag ilmu insan kamil mukamil hartina teh kudu bisa sampurna dina jeroning sampurna hirup mah kudu loba tatanya ulah nganggap enteng kanu leutik geuning akang teu bisa eta uninga teu acan puncak Gunung Untara nyeta bujeng higa kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan ayi mah ungah peuting ge ka itu ulin teh wah teu percaya akang teu
nyanyahoanan ngimpi bener maneh mah dek disebat ngimpi mangga dan nu penting mah kenyataan. Tapi Kang Mantri janji naon ayi ulah papisah deui jeung Kang Mantri teu ngeunah hate teh jauh cek Kang jauh jeung baraya jauh geus geus peura kieu hampura rayi Kang ku ayi ditulungan tapi ayi ulah dijauhan deui moal janji bener maneh sanggup mindahkeun Gunung Sirwedari subuh engke Taman Sirwedari anu aya di puncak Gunung Untara teh sok urang pindahkeun uninga di ditu we urang ka itu heula we tu ayeuna ka mana ka puncak Gunung Untara tingali heula ku akang patamanana aduh sabaraha poe ti dieu upami jalan kaki mah kana 3 bulan satengah sok rasana yeuh ayeuna sore tas subuh engke teh kudu geus pindah peletek panon poe teu beulah wetan teh Taman Sirwedari kudu geus aya di Maespati iya da ai urang mah kitu da ai pangeran mah moal heseut moal nya ai pangeran mah atuh urang meredih we ka anjeunna milangi nyuhunkeun sakitu bujang hinga nyuhunkeun atawa pamenta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun mangga urang kaitu heula we beuli teu persanteng iraha ayeuna natepi ayeuna keneh nya urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah sakedet netra tos aya di ditu eta teh bener sok urang paceka-ceka jempol jeung kaula peureumkeun akang kosongkeun manah meredih ka nu maha asih muja ka nu maha kawasa Kang kumaha supados sakedet netra da Gusti mah uningaeun kana kareteg hate ai kapungkur mah di kidungan jelaran ayeuna mah waktosna moal adugi urang ngangge ilmu sakila tepat we urang ngagunakeun aji sari ning gampang saniat-niat teh gampang sapola-pola he gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda benas ti kersayang tumampara ieu sok rasana jalma anu bersih manahna kalayan Sumantri oge ngusahakeun diri pikeun ngabersihkeun manahna atuh lir malam tumeraping api saciduhing batu sakecaping nyata ieu Sumantri lan sok rasana parantos aya di Taman Sirwedari puncak Gunung Untara cobi Kang bentakeun soca akang kaget kone irah kan ningali aduh kaget kunira ningali Taman Sirwedari kaget kunira ningali Taman Sirwedari kus kenatihin pinasti karsayang kus kenatihin pinasti kersayang rumah saakang macan kaudag eta ilmu nepi ka pelah dinya itu Kang ku pangeran ngepan
parantos dibagi-bagi aya anu pinter nyieun hihit aya anu pinter nyieun mutu aya nu pinter nyieun oli aya nu pinter nyieun ban jeung mur. Aduh, nu matak saling hormat teh kitu da pasti bakal nyambung kana pangabutuh satu sama lain. hebat sok rasana. Ieu taman sewedari anu saki endahna sedangkeun engke subuh teh kudu geus aya di ditu kalayan dina waktu beraina panon poe teh tetep taman kudu geus nyampak kalayan hiji oge kalakai ulah aya nu tinggalkeun. Siap. Bener teteh. Sok manya urang tadi ti ditu ka dieu pan sakedet netra urang oge kaitu piraanan sapeuting. Sakedeung deui urang. Timbalan mangga Kang gerak kulem ka itu. Tuh. Aya sangar sok akang da capek tang tos dagekeun uningan di ditu we lah. Bener. Sok. Aya pila hade kitu Kang sok lebet ka dinya. Kulem di dinya dek dipindahkeun pokona mah pindah we ka Maespati waktu-waktu ieu. Bener. Nya keur mah akang capek ya ieu sok. Asal janji ulah ngajauhan aji Moal. kitu kersaning maha kawasa murah asih pangeran kanu kitu kanu kieu tetep bakal ngaijabah da pangeran mah ning menteuna ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate kitu kaayaanana keagungan pangeran sok rasana hiji buta kerdil tapi ilmu na luhur pangabisana luar biasa anu teu disangka ku Sumantri oge kurakana menekung kanu maha agung mujabrata kahyang maha sukma meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa dikawitan nyalindung cenah abdi ka Gusti dina awak kalayan nyebat jenengan Allah nu sifat murah sifat asih ieu anu jadi pamatrina dina ati sok rasana lir malam tumraping api saciduhing metu sakecaping nyata. Ieu taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara nyaeta taman tempat amengna Batara Wisnu dialihkeun ka nagara Maespati kalayan izin pangeran kodrat irodat anjeunna kersa pangawasa anjeunna pitulung anjeunna ilmu anjeunna sakedet netra dina mangsana brai panan poe ti palih wetan teh jalma di Maespati cing carorowok aya oge nu olohok teu ngomong-ngomong margi kaget di ieu tempat aya patamanan anu sakitu endahna yakin ieu patamanan parantos ngalih ti Gunung Untara ka ieu Maespati sorak kana heula dia tingali aya taman endah oh ya. Waduh hebat Gusti Arjuna Sastrabahu hebat. Gusti Arjuna Sastrabahu hebat. Aman taman. Gerak lugay Kang tingali aya taman mini. Taman Sriwedari. Aya taman impenan. Lilir yang merbangun kayang impen sare kali. Aduh, lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinura
Sokrasana dengan ieu teges aya di Maespati deui panon poe bijiti wetan manuk recet di sarada sokrasana batok bulu eusi madu nuhun sokrasana tulus akang boga gawe teh ya atuh mudah-mudahan Kang tika tebihan keneh palawala dia bala tamtama para prajurit ngawartosan ka jalma-jalma supaya dikosongkeun di jalaneun margi Arjuna Sastrabahu bade sumping aya dina kareta sorangeuna Gusti Prabu tiba Sokrasana wayahna nyumput sakedeung nyumput ka mana ali akang wayahna nyemput tinu buni ditutup ulah kaciri omat sakedeung we si akang mah baku geus kitu cerek ninggalkeun deui anak moal sakedeung we sakedeung ampun anak sieun ditinggalkeun deui Kang Mantri moal sakedeung we sakedeung jigana di mana-mana geus ini terajamah urang panggih deui jeung akang alim dek ngabohong hayang nyaho raja Kang aduh wayahna akang eranya akang izin ngaku dulur ka anak keun bae tong dia aku dulur angape atuh sato anak tega keneh dibeungkeut beheung ditungtun ku akang bejakeun we kitu ieu mah anak marmot atawa bejakeun naon tuyul kitu Kang pamanggi atawa naon kumang kitu keun bae ana mah disebut hileun teh ge asa akang tong ngajauhan anak sieun dibohongan deui sakedeung we sokrasana alim akang sok kitu ongko janji ka anak moal ngajauhan deui anak sokrasana moal sakedeung alim Aisyah dek nyingkah moal dek ini sia teh moal hayo jika sakedeung da moal lila moal akang tega eta teh nyaan akang teh dek nyingkah sia moal alim Kang anak mah kajen pae we tibatan papisah deui jeung lain papisah ieu mah nyumput akang era ngaku dulur ka anak ceuk anak ge bejakeun we anak mah kokotor nu di dieu atawa bilatu gengsi ngaku dulur ka anak mah mung jauh jeung akang teh disangka gateuh ge teu nanaon akang mah Kang Mantri nyingkah sakedeung sia alim penasti kersayang tumampara ieu inggih bakating kulami ieu somantri nyingsieunnana eukeur mah kitu katurug-turug sieun kaburu sumping raja Maespati nyata Arjuna Sastrabahu atuh kaayaan karingetna nya kesang badag kesang lemut atuh ieu nyepengna panah teh dina gonewa tungtungna leueur ku karinget hingga lepas tina gonewa anu temahna ieu panah nyayang dina tikorona sokrasana ku leueurna tina karinget tina nyingseunan akhirna jadi kalepasan sokrasana hingga ngemasing pati tumakaning perlaya haye sakedeung we sokrasana alif alah sokrasana Kang Mantri yaan geuning Kang Mantri teh alim di deukeutan anak teh Kang Mantri tega Kang sokrasana ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara
umungku sok rasana ama sanes diaja ama sanes sok rasana topahe sok rasana aduh sok rasana ampun akang ampun sok rasana topahe sok rasana aduh ama sanes diaja ama sanes diaja padahal lampah sarakat eling mangsana balik sok poho kana papas padahal hirup di dunya moal langgeng dina mangsa urang mulang ka asal tempatna utami mulih ka jati dina rahmat kawasa dat putra anu sampurna dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar pangeran nu bakal karasa jeung karanapan tapi pangeran muarek dolim ka makhlukna natrat dina ayat-ayat yen ruksak na dunya lintang tiku polah-polah manusia cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng setiap amal-amalan bakal aya akhir setiap manusia bakal mulang ke alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu moal kaselang-selang anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana tutugna ieu carita kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka